Aduh, iya. Beraya acara naon dia. Wah, acara silat euy. Urang hayang bisa euy, hayang terkenal, batur magis terkenal, urang hayang mangsukup euy. Kawas batur. Diajaran silat teh lah. Mumpung batur dia lah. Amannya. Aman lah. Salah diajaran silat. Konsep ke aman. Bisa lah. Jurus kahiji. Keunung teh keunung. Ngalap euy, bisa. Mahanya. Iya. Sat. Kena. Kurang jurus gabluk gerang dah. Kumaha? Sawah lah. Mare bencai namun kurang lah nanti bukan ayah suara naon tetap pikop gitu sahanya cantik pengguna batur hati-hati membuat kurang tadi lah maha baik belah hati lah itu cuman daya tinggal yuk nyata tutup itu terima kurang kita mari yang diincer eta karena kepanggilan nomor ruang kebun aing eta jana ya si propna ya jana ya atau mau celuk kabeh tolong video langsung sunan lah aing ngedeuro yang belakang aing susunan itu latihan teh jauh itu lemah teh sahanya gua angker ya mahanya ayah pilih gitu sih aing hayang asup sutup aing merekrutkan silat aing ngawi batu terkenal mate kasih lah tuh manggil mate aku segenah seperti apa siunan ku aing di aya naon aing teh diajar latihan silat aya ben ngaganggu teh pada hama itu da masih kurang sahanya gua ya latihan deui aing takun antepun gula sinaya bukti lah nah aing hati-hati lah teuing mah hayang jadi artis sutup hayang terkenal di babatur hati-hati aing mah kok itu naon teh kan kieu kitu nya kieu sakun sikap namanya teh wah nyamuk sikap tanggisnya datang itu aduh eta oke yang jadi artis teh aduh eta bibir tanaon teh aing mereka handeuy lah ada silat
daya tuh naon pakai sorangan di dieu nepi kebon aing balatak ieu latihan silat. aku latihan mah tong di dieu dicai di ditu Dai mah yang bisa dai makrobonen. Mun sayeuna ya kebon aing kebon kialo nanti kemarin teh kau teh diberesihan hayang latihan silat di dieu. di luaga Hayang terkenal. yo Mang Dayat hayang terkenal mah ngajian YouTube teh kudu loba puskepna tong bambu gitu bae anda ngaruksa kebon kieu mah ngarugikeun Anda arang dilatihan heula yang ngasih susu. nya latihan mah di kamar lah di dieu teh kebon kamar mah ada ngaralapi Di kamar mah era lah, di kamar mah hayang di dieu nya kajen sih. abang jelema kurang mana diomongan teh Kumaha aing bae. tah ayeuna Mang Dayat rek cindit mah di kebon aing Ada yang latihan. Udah kumaha ada. kan di pedok Wah, mau ganaon mana? Kita justru pakai kok. Yang paling di pedok. Sok, sok, mau ke mai. Nak, sok main. Bang guru ke ai, hayo, sok. Anh thèm cái tha nó có một chuyện không có một gì cả không có buồn Hei, Dayat, awas ya man sekali-kali dia ngaruk sa kebon aing. Bedog ko aing sia Dayat. Goblok teh.